Meni resep kieu nuju amang naon? Teh Cila. Nuju main paparahuan. Oh, gitu. Aduh, asa kaemutan hiji pangandika Gusti. Oh. Aya nu terang paparahuan kieu. Cimot. Mananya? Cariosna. No, laras pisan, tapi tas acanna sampurasun barudak. Patepang deui sarang Teh Cila sarang Abi endul. nah laras meni rame kieu nya paparahuan teh. Teh Cila. Berartinya harita oge nu teh paparahuana jiga kieu. Oh, Cimot terang kana caritana? Upami saur si Anu mah parahuna teh Laras parahuna teh agung pisan si parahuna teh nya eta teh parahu anu istimewa. Nah, ayeuna siap ngadangukeun pangandika Gusti. Abi hayang terang. Nah, kieu caritana teh. Ieu teh carita lila ti harita emu teu jalma-jalma anu tos diciptakeun ku Gusti teh tos ngadamel dosa. Oh nya. Gara-gara kain anu maehan hadiah. Upami Adam sareng Hawa. Hawa. Tah leres pisan. Tah saatos eta jalma-jalma anu aya di dunya ieu teh midamel dosa silih pikangewa. Teu aya deui nu ngawaro kana pangandika Gusti. Aduh, kusabab eta Gusti bade ngamusnahkeun saesi dunya ieu. Saeusi dunya bade dimusnahkeun. Laras dimusnahkeun teh ku Caah. Saatnya cari agung pisan. Laras banjir kitu tah. Oh. Tah eta teh caritana bade dimusnahkeun, tapi aya hiji jalma anu taat pisan ka Gusti. Ngalaksanakeun sagala pangandika Gusti, ngadangukeun pangandika Gusti. Taat. Namina? Yang tadi ndul. Leres. Anu tadi teh saha namina? Nuh. Leres pisan. Tapi kieu caritana ku Gusti teh nu teh diparentahkeun ngadamel parahu anu ageng pisan jeung eta parahu teh di jieuna didamelna dina luhur gunung. Luhur gunung. Teteh dipanggul. Dipanggul gitu atau didamel tuk-tuk. Tah mending tuk-tuk wae di damel. Leres. Nya teu tiasa atunya da parahuna teh ageng pisan. Tah Gusti oge marentahkeun nuh supados anu teh mawa sasatuan sajodo. Sasatoan. Gajah tuh. Aya. Jarapah. Aya. Oh. Aya. Ucing. Aya. Singa. Aya oge. Tah eta teh aya oge. Aduh, nya sagala sasatoan pokok namanya sagala rupi sasatoan aya dina kapal eta. Leres. Tah kabayang teu kumaha ageungna kapal eta? Aya gajah tadi. Aya gajah. Aya naon tadi? Jarapah. Singa cucunguk ge aya nya tadi. Cucunguk. Leres. Aya renyit. Sirem aya meureun. Tah sagala rupi sasatoan teh aya dina parahu eta. Teteh. Kasatuan ngumpul eta henteu Garut. Henteu. Ti basa eta teh teu garelut eta teh teu parasea. Ku Gusti tos dipiwarang nu teh nyieun kapal eta saistimewa eta. Kunaon kudu saistimewa eta sabab sagala rupi sasatoan sareng Enuh jeung kulawargina bade disalametkeun ku Gusti sabab Enuh jeung kulawargina teh tos taat ka Gusti ngalaksanakeun teu pipilueun batur anu berdosa anu silih pikangewa anu parasea. Tah kitu caritana teh. Untung gak kira bade teu ngaros. Kan harita teh hujan aya hujana. Can aya banjirna. Leres. Atuh meureunang
rakyat, masyarakat, penduduk bumi harita teh pada bingung. Ini aneh kan? Jika nu gelo cenah nuh teh. Laras tapi Nuh tetep ngalaksanakeun panganika Gusti eta. Ngalaksanakeun parentah Jadi Gusti. kita dilelewe. Dilelewe ongko, di pikangewa ongko. Aduh karunya. Nya karunya pisan tapi manehna percanten ka Gusti. Yan Gusti bade nyalametkeun manehna jeung kulawargana. Saatos eta Tuh. aya hujan anu gede. Salami 40 poe. 40 peuting. Aduh kacida eta teh beubeut pisan hujanna. Hujanna ageung. Ageng pisan. Liren-liren. Leres pisan nepi ka 40 poe. 40 dinten. 40 dinten leres. Satos eta nyadunya teh musnah. Aduh. Teu aya nu salamet. Nu salamet teh nu kulawargana jeung Satuan. sasatoan anu sajodo eta. Kitu caritana. Teras. Mm-mm. Kumaha carana nu uninya supaya si banjirna, si hujanna geus beres. Nah, kumaha na caranya? Kumaha? Abi terang. Terang. Oh, sok atuh cimot. Kumaha carana? Si Ambu mah cenah aya Japati nu ngepung. Tah. Saacan Japati aya hiji manuk. Nya eta gagak. Nya gagak eta teh dihiberkeun ku Dihiberkeun. enu supados enu teh terang. Jan eta taneuh teh, eta daratan teh tos tuus atawa acan. Oh, jadi Tapi- si banjirna tos teu aya. Leres pisan. Oh, manuk nu Tapi- kadua? Manuk nu kadua Japati. Nu gagak teh teu balik deui. Nah, nu Japati ieu balik deui 3 kali. Nu kahiji eta teh nuh teh jadi nyaho, jadi terang. Yen teu aya anu daratan anu tuus. Pas kadua kalina balik. Kedua kali. Pas kadua kalina balik teh eta Japati teh mawa hiji naon tah? Aya Daun. nanya, hiji daun. Daun eta teh maksudna aya anu daratan anu tos tuus, anu katilu kali. Balik deui teu? Itu Teteh itu aya nu ngajung bade ngalir. Oh, nu tilu kali. Leres, nu katilu kali mah teu balik deui. Pas teu balik deui, Gusti marentahkeun enu supados kaluar ti kapal eta. Ngamimitian deui anu anyar. Gitu maksudna teh. Tah, teh. Nya. Ayeuna cenah aya itu, aya gambar di langit, gambar. tah saatos enu kaluar ti kapal eta, enu jeung kulawargana teh ngucap syukur. Enu ngadamel mesbah kangge ngucap syukur jeung masihan sebana. Oh, persembahan. Persembahan leres. Tah saatos eta Gusti ngajangjian ka enu supados Gusti teh moal musnahkeun dunya ieu deui ku caah. Ku banjir agung. Ku banjir ageng eta, janji eta teh ditembongkeun ku katumbiri. Katumbiri kan naon? Kimat. Anu aya di langit warna-warni teh. Tata kaborang kali di bumi, terang teu katumbiri. Aya nu terang. Leres pelangi. Pelangi leres pisan. Pelangi, alangkah indahmu. Nya eta laguna. Tah eta caritana enu. Jadi orang teh bade diemutan deui supados urang teh percanten ka Gusti. Urang kedah taat, urang kedah ngalaksanakeun sagala pangadi ka Gusti. Tah, biasa teu dilaksanakeun. Dul biasa. Cuma biasa. Pandul tos gaduh parahuna. Ayo amang deui. Hayu atuh, upami kitu mah urang amang deui. Teteh jadi nakodana nya. Hayu, siap? Ya, Siap? ayo. Teteh sareng dulu nya. Ya, iya. Hiji, dua, tilu.